Ayeuna urang selangku kitab Syi'rul Hisan. Syi'rul Hisan tina nyarioskeun kaunggulan kautamaan dibabarkeunana dilahirkeunana Sayyidil Insi dunungan sadayana manusia jeung jin saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana ieu disyairkeun disundakeun. Disyairkeun ku saha ku Sayyid Ali Al-Idrus. Jadi seorang habaib, seorang keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih keneh duriah. Anu mana kitab anggitanana didamelna ieu kitab terasa disyairkeun disundakeun ku Kiai Haji Muhammad Juwaini bin Haji Abdurrahman. Gitu. Kumaha ieu sami wae jeung Maulid dia ulami sami Al-Barjanji sarua. Teras mana deui? Barjanji, teras Burdah atanapi deba sarua wae ngan pedah imah disundakeun. Disundakeun dipupuhkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Pupuhna pupuh naon ieu teh sinong kitu duka Mas Kumambang duka Asmirandah Asmirandah mah tu artis asmaran dana asmaran dandang gula pupuh kinan pupuh naon deui mijil aya mijil aya mijah ente mah ieu pupuh naon nya. Hei Allah nu Maha Agung, abdi nyuhunkeun pitulung midamel ieu syiiran nyarioskeun maudan. Kadieuna kahona kadiekeun torok kadiekeun jo. Tayeu ngawitan Ki Musonib ieu nu nganggit ieu kitab nyuhunkeun tulung ka saha ka Allah anu Maha Agung. Sabab teu aya hiji-hijina zat anu kedah disuhunkeun pitulung nyaeta iwati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta mimitina Ki Musonib nyarioskeun nyuhunkeun pitulung heula ka Allah taala. Mudah-mudahan tina ngadamelna ieu syairan kanggo nyarioskeun mauludna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi aya dina kalancaran jeung kabarokahan. Amin ya Allah ya rabbal. Nyarioskeun saha atuh? Nyarioskeun mauludna Gusti abdi sadayana Muhammad kakasih Gusti panutupna Kanjeng Nabi anu parantos dipilih jadi lawangna pangasih anu seueur mukjizatna teu aya tanganana. Nyarioskeun saha cenah nyarioskeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana Kanjeng Nabi teh sebagai panutupna para nabi, panutupna para rasul. Kanjeng Nabi Muhammad teh diparantos dipilih, diselir sebagai Al-Mustafa. Tah Al-Mustafa teh terpilih nya, diselir. Jadi naon Kanjeng Nabi jadi lawangna pangasih sebagai pintu keterbukaan Rahman pangasih anu mana Kanjeng Nabi teh seueur pisan mukjizatna teu kaitung mukjizat Kanjeng Nabi mah naon wae nu urang terkenal atanapi anu kakenal anu kainget ku urang bahwa mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad naon Quran nupang tohaga-tohagana nyata mukjizat nupang agungna nyata Al-Quran naon deui mukjizat Kanjeng Nabi bulan terbelah naon deui ngocor cai tina selak-selak jarina terus naon deui
Pas lahirna aya cahaya. Tah eta mah pan sataacan nabi dilahirkeun nya. Eta mah namina irhash. Naon? Irhash. Upami mukjizat mah keluar biasaan ketika tos diangkat sebagai nabi, ari irhash mah nyata keluar biasaan ketika nabi encan diangkat. Encan didapat predikat atau nabi can aya gelar sebagai seorang nabi. Namina naon? Irhash. Jadi tah model Kanjeng Nabi tiasa ngobrol jeung mau. Engke ya, ke dihareup aya caritana. Si maung teh cicing weh ngadeprek. Atanapi onta ngobrol. Atanapi tah salah satuna mukjizatna Kanjeng Nabi teh nyaeta ngobrol jeung onta. Nya. Teras aya tangkal kayu, tangkal korma anu ceurik. Nah, ke aya dihareup. Caritana supaya rame itu dihareup tuh gitu. Pokona mah seueur mukjizatna Kanjeng Nabi anu mana teu ka itu saking ku loba-lobana. Jadi ari mukjizat teh keluar biasaan anu dipasihkeun ti Allah ka seorang Kanjeng Nabi. Jempe A. Oh my. Keren. Kitu dinggeureurkeun. Saha ari Kanjeng Nabi teh anu nyaah ka umatna kanu tumut ka anjeunna anu ngaboga syafaat anu agung di kiamat. Tah Kanjeng Nabi teh nyaah pisan ka umatna. Anu mana nyaah ka umatna teh aya nu dikhususkeun. Salah satuna nyata orang-orang nyata jalmi-jalmi anu tumut ka anjeunna, anu turut ka anjeunna. Ngaran-ngaran tumut ittiba sami'na wa ata'na ngadangukeun wa ata'na teras nurut ka Kanjeng Nabi. Model make ieu imamah asa kasep kieu euy teu disasari make imamah asa nyengso teuing henteu ieu teh akan bae dateng heunteu tadi nyieuna nya. Maka imamah apakah imamah ieu salah satuna diajar nyontoh ka Kanjeng Nabi. Umay kunaon heula becerik digeunggeureuhkeun da kitu budak mah babarian teu kaop dicarekan. Eta karek bubuka pembukaan muqaddimah tina ieu kitab Syi'rul Hisan.